kesempatan kurang tatalemakeun kanyaah kadede kurang salami ieu kurang dirasakeun wilujeng sumpi wilujeng linggih mangga diaturanan di ieu patempatan.
para abdi seni sejarah lamatan suara sunyi abdi menjalankan keabdian kalau Yesus mata menangis orang mencang diri di dalam sakit Rekmul juga lewat kepada jalan dengan yang pulang nanti dengan jenisik nakan jika Lamun separeun aya postingan nu geus kaluar tina papagon tahayan teu katohian ku admin. Sok aya di antarana nu tega atas dasar nyekseun ka admin. Nya, mata kitu ge tilu kapabarkeun ka ieu rohana. Meureun kartu lampi ku astak kali. Aya harapan salila ieu ganci. Sakumna wa alhamdulillah ieu rohana. Ibu rasa hanya ampun boga potekadan kesan terlibat bahasa Sunda, bahasa urang. Kapan cenah bahasa teh ciciren bangsa
leungit bangsana mangka leungit bangsana. Itu loh, waduh, boleh ini kambing Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaya 4 tahun kurang apa itu tambahan di dunia maya. Kaki salah buku NS MPS ngadekeun ieu pemahaman dunia maya. Acara bilang kalah obat baris dibuka. Simbolis potong tumpeng anu bari kasar aku. Bang, Bawi mana di antara Mbak? Oh, saya. Bang, Kang Jaki dipotong tumpengna di dunia suci, namun di dunia sekalian makasih. Barangnya salah seorang anggota NS NPS karaos rumah wakna kayak tarosangan karyana dina puisi tercetak di dina selanjutnya Garut tiap minggu patepa karaos kayak tanggung jawab dan karaos bisa Kang Den banget diaturanan ke Bayu. Dan dia bisa mugi kasakseni Kang Den Resdi Jantan Akhir. Halo semua. Alhamdulillah wilujeng kakak wilujeng jantan admin NS MPS anugerah 7. Wilujeng kakak gede, wilujeng kakak NS MPS wilujeng berakalah sama obat. Kumaha selanjutnya pada 2 minggu. Oh, enggak. Wah, belum kan, Pak? Sirakam bulan, Pak. Gua apa sirakam bulan? Mana warna bisa buat mas? Alhamdulillah angge para peserta pameran lengser olahraga Mafal Ardi Mafal Ais Panganti dilanjutkeun kana
tong tumpeng anu jadi ciciren anu jadi simbol dina ieu kasempatan. Kalayan nyebat asmana Allah nu maha welas tur maha asih sarta anjeun silih pikawangun sabenerna jalma anu pamulyana di antara aranjeun muguh Allah nyaeta jalma anu pangtakwana di antara aranjeun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saderek-sadayana dina dangan ieu urang sadaya payus tur pantes jangan puja Allah Subhanahu wa ta'ala anu maha welas jeung maha asih. Puji ka Ilahi Rabbi sareng syukur ka Yang Agung wa alatan kodrat sareng karunia urang sadaya alhamdulillah dina dangan ieu sok sanaos jauh-jauh tulen dituju anggang tulen dipeang urang biasa tepung lawung Pak Prof Joko patepakan bos seperti dia ras anu tebih kandeng di Palembang oke matur nuwun terus sampai dia kita Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hampir pokok karena budaya Sunda.
Mugia manfaat, komo pemain dipasihkan ke Adi manfaat bisa apa? Besok. Ulah hilang, oke. Ukuran kaosna. Wah, kita ditaruh sih. Oh, Kita ditaruh kan? Pada ditaruh san? Cing rumahna paraosan Kang Omay dina rangka au bilang kala ayeuna cing. Ingat pisan luar ingat biasa saya orang Sunda berbahasa Sunda banget bahasa Sunda banget kalau kita sadar apa nanti Kang Omay di Jarawang Kaprok atau Kang Omay
sudah tepat kena joget. So, mana tuh dilanjutkan?
Sawah. Ikan berem nomor 77 sawah. Kamisa. Irsa Suwarna di Tasikmalaya, di Majalengka, betul. Orang Majalengka. Silakan. Mayar apa itu ya kan? Ikan satu. Ya, Kopi. Kopi NSIB. Ya barokah. Sehingga lampung di ketosan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau soalnya kopi diwayus. Kopi, makan kopi diwayus. Jeng. Aduh, nyan mamah yang mah. Kok pas bilang kalah katiluan jana kageng ikan. Ayeuna kageng kalah. Wah, pangeran. Sebagai kapayuna anu teh. Kalah. Ieu teh anu katelah panitia. Pergi kami yang sadaya Kang Asep Sobista saluna leuwih barat jambe di belah dua sangat Ariel. Alhamdulillah. Anjeunna geus bisa ka Ariel. Abi alhamdulillah geus diaku ku anjeunna gitu. Mangga urang saketan pasangkeun wae, Pak. Ji disebutkeun. Di pemasangan ini ke admin. Ari di pasien teh kedangan huskeun atuh cing kumaha. Atau nuhun ka kawitna iketna Di gulung-gulung. Gulung-gulung, da ieu mah teh aya modangan nya. Kopi yang modangan kada katingali da modangan ge digaleun. aduh lagi kawannya ikan dia sama-sama merupakan karena datang ke oleh-oleh pemiayan pada amangan ke baduy yang tadi ikan ekes biasa galuh dia merupakan oleh-oleh kaca sendiri pada dipasangkan supaya kita barang setelah Upami sate acan napal di kumaha heula? Dupi ieu kelirna karyo sadayana kieu. Wah, kudu bisa nyalung ya mah ya. Kadang calung euy. Kudu nyalung. Enggak jadi panganten lu. Darah bilang kalah MS keopat Mudah-mudahan di aksara biasa nambah dari kacatat mah dunia perantos kacatat mah mudah-mudahan nambih tulisan Amin amin Bang Awruh. kalau yang Cirebon kreasi udah sok mudah-mudahan dia manfaat edisi Amin. iya edisi ulang dari di Cirebon ayeuna urang lupatela Lampung Kawetan ya wilujeng teman salah jengna anu suping tebih-tebih di Jakarta Kang Fans Ujeng atur nuhun salah jengna mere deui ka dieu di
dari mana. Hayu atuh sauyunan mulai salah silih hampura.
nyawa bayar satu sisa dulu.